Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Lallahu yakin ari Allah afrahu eta leuwih bingah. Bi taubati taibi katobatna jalma anu tobat minazamani ti nimang anu dahaga alwaridi anu manggihan cai. Wa minal aqimi jeung tinimang anu ga Wa minal akimi jeung tinimang anu mandul alwalidi tuluy boga budak. Wa minad dhalli jeung tinimang anu leuleungiteun alwajidi tuluy kapanggih. Paman mangkarisa jalma taba anu tobat ilallahi ka Gusti Allah taubatan nasuha kalawan tobat anu sampurna. Ansa mangka mohokeun sa Allah Gusti Allah hafidzohi kadua malaikat anu ngaraksa ka itu eman. Wa jawarihahu jeung kana anggota badana ieu si eman. Wa biqo al ardi jeung palataran bumi kullaha tegasna sakabehna khotoyahu kana kasalahanana eman. Wa dzunubahu jeung kana pirang-pirang dosana ieu eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Abbas Al-Hamdani. Laqad baraka maka nyata ngabarkahan sallallahu Gusti Allah li rajulin ka hiji lalaki fi hajatin dina hiji pangabutuh aksaro anu ngalobakeun ieu si rajul addu'a kana ngadua biha dina itu hajat. Utiha dibere ieu rajul kana hajat au moniaha atawa dicegah ieu si rajul kana hajat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al khatibu Imam Khatib an Jabirin katampi ti Sayyidina Jabir. Likulli syai'in eta tetep ka sakur-sakur perkara hasodun ari dibuatan. Wa hasodu ummati jeung ari dibuatanana umat kami ma eta waktu baina sitina nu tetep antara 60 ila sab'ina nepikeun ka 70. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Asakir an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. La aya jelisa yakin ari yen ngadiukeun saha adukum salah sahiji ti aranjeun ala jamrotin dina ruhak wa tahriko jeung ngaduruk jamroh siabahu kana bajuna ieu si rajul atau si ahad hatta tuqdo nepi tembus ieu jamroh ila jadihi kana kulitna ahad khairun eta leuwih alus lahu pikeun ahad min aya jelisati nimang yen diuk ieu si ahad ala qabrin dina luhureun pakuburan. Rawa ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad. La uduhu temilang-milang kami kajalma kadziban kana tukang bohong. Arojulu eta lalaki yuslihu anu mereskeun ieu si rajul bainan nasi di antara jalma-jalma. Yaqulu anu ngomong ieu rajul alqaula kana omongan. Wala yuriju sareng teu ngarepkeun ieu rajul bihi kana qaul ilal islah angin kana kaberesan. Wa rajulu sareng lalaki yaqulu anu ngomong ieu rajul bil harbi dina perang. Warajulu sareng hiji lalaki yuhadisu anu ngomong ieu rajul ka bojo yuhadisu anu ngomong ieu rajul imro'atahu ka bojona ieu si rajul wal mar'atu sareng bojona tu hadisu anu nyarita ieu si mar'ah jaujaha ka salakina ieu jauj ka jauja. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Dawud la tukrihu ulah mikangewa aranjeun mardokum ka pirang-pirang anu gering ti aranjeun ala ta'ami kana kadaharan fa innallaha mangka sayaktosna Gusti Allah yut'imuhum eta anu masihan kadaharan Allah ka mardo wa yaskihim jeung inuman ieu Allah ka mardo. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. La yu'minu teu sampurna iman saha adukum salah sahiji aranjeun hatta yuhibba sehingga mika cinta ieu ahad li akhihi kadulurna ahad maka kana perkara yuhibbu anu mikaresep ieu ahad kana ma li nafsihi pikeun awakna ieu ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. La yu'minu henteu sampurna imana sa al-abdu hiji hamba al imana kana iman kullahu tegasna sadayana iman hatta yatruka sehingga ninggalkeun ieu si abdu al-kadziba kana bohong minal majahati tina banyol wa yatruka sareng ninggalkeun ieu abdu al-miro'a kana papaduan wa in kana sanajan bukti ieu si abdu teh shadiqon eta anu bener. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad. La yahilu henteu halal limra'atin ka hiji awewe
tu'minu anu ngimankeun ieu mar'ah billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir sareng kana poe akhir antuhidda naon antuhidda yen ngusut ieu mar'ah ala mayyitin ka mayyit pauqa salasi layalin dina saluhureun 3 pirang-pirang peuting illa ala jaujin angin kasalakina anu maot arba'ata ashurin dina 4 pirang-pirang bulan wa asyron sareng 10 poe. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari an Ummi Habibata katampi ti Ummi Habibah binti Abi Sufyan. La yahilu henteu halal li rajulin ka hiji lalaki ayah juro kana yen ngareheng ieu si rajul akhahu kadularna ieu rajul poko salasati ayamin dina saluhureun 3 pirang-pirang poe. Jaltakiani anu tepung ieu rajul ka akho payuridu mangka ngabalieur sahahada ieu rajul wa yuridu sareng ngabalieur sahahada ieu akho wa khairuhuma sareng ari pangalusna ti ieu rajul sareng akho wa khairuhuma sareng ari pangalusna ti ieu si rajul sareng akho alladzi eta anu yabda'u ngawitan ieu ladi bisalami kana salam. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Dawud wallahu a'lamu bissawab.